Kuring kungsi maos dina majalah cenah di Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur pinu ku kasusah ketika ditanya ku wartawan. Ari anjeun meuni susah salilana karapisan bunga di dunia teh osok maneh ngajawab ceuk manehna puguh we bunga mah osok. Iraha ari anjeun bunga teh nahan narima untung. Jawabna lain iraha teh. Kuring mah eueuh deui pangbunga-bungana di alam dunia iwalti di mana kuring keur ngising bari udud. Kabina-binanya pagawean kitu mah kudu miskin gak bisa. Duitna menang bagjana leungit keur naon ibu kitu. Tapi eta bakat tingku bedegong nafsu teh saeutik jelema kajeun bagja jeung bahagiana leungit asal duitna loba. Da alim sim kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh. Da butuh sateku duit dek ngalah bahagia. Butuh seteku kopeah dek hargaan sirah. Ari kopeah nama kota Elizabeth dibikeun ka urang nu make berlian di luhurna teh ngan sirahna pupus kageleng situm naon kitu. Butuh seteku ali rek ngahargaan curug alina berlian curugna potong keur naon. Butuh seteku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pamajikanana bintang film di Hollywood si etanana panagaan kenal. Muka dua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu kadienakeun mah jeung gelar. Lumatak kaum ibu teh teu kadugu lupet nyawa hayang nyakolakeun anak teh. Mun di kampung kajen tempat galeng kajen coplok kongkorong asal anak bisa sekolah kadituna tapi kaboga gelar dek insinyur dek doktoranet dek sarjana hukum dipecut anak teh di kapok loba nu ngomong di kampung makeun bae ujang heulaanan eureun salah teh pan maneh teh keur ujian. Urang kampung mah teu bisa kitu ibu. Ari di kota mah ti bareto kituna teh. Satu budak pan keur ujian teh keur susah tina jauh ti pangeran nu susah jauh tina sumber kabunga cilaka pamamaehan maneh ngaranna. Sarua we jeung bujayer ningkahan balong atuh tinggal dikere we. Malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran. Dugu lupet nyawa. Meunang elmuna, meunang gelarna. Sawareh meunang, sawareh henteu. Da ilmu mah lain keur kasararea. Kanu sakola diikip ayeuna diikip unggul tahun ieu teu kurang 12.000. Teu meunang kabeh elmuna jeung gelarna. Aya nu meunang ilmu, aya eta nu boga elmuna meunang bahagiana. Teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna pinuku kasusah. Da ilmu mah lain sumber bahagia. Nu katilu jelema teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat, parebut pangkat tepi ka poho di tembah wadi. Sili jongkokkeun sili fitnah geus pokok di dulur rusa kandungan komo baraya sa tatangga mah sili jongkokkeun sili silakakeun parebut pangkat keur naon kok kamu anting kana pangkat teh hayang bahagia meunang pangkatna aya nu meunang eta di mana geus meunang pangkat meunang bahagiana teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna leuwih gede susah. Nah begitu Pak Jali, kapan tadi geus ieu waler duit, ilmu, pangkat, eta mah lain sumber bagja, lain sumber bahagia. Da sumber nama aya dina karidwan Gusti Allah. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah kabeh alat-alatna. Lauk nama aya di balong, alat-alat nama ketrik jeung useup aya di imah. Lain dina ketrik, lain dina useup, lauk teh di balong ngan di alana lauk meunang ku ketrik bisa jadi ku useup. Bagja jeung bahagia teh ayana dina karidwan Allah, di alana ku saha ku jelema kunaon ngalana mun boga duit ala bahagia dina karidwan Allah ku duitna, mun teu boga duit ala kabahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku ilmuna, mun teu boga ilmu ala kabahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku pangkatna. Teu duit teu ilmu teu pangkat abdi mah pagojali jaba miskin teu bodoh ala kabahagiaan nu aya dina karidwan Allah ku bodona da bodoh ge kecrik keneh da bodoh ge useup keneh keur ngala kabagjaan jeung kabahagiaan nu aya dina karidwan Allah. Saeta salahna urang teh ngala bahagia teu meunang teh
budak-budak bahagia lain dina tempatna kusim kuring sakali di diwartosan ngalangkungan keterangan agama bagja jeung bahagia teh ayana dina karidoan Gusti Allah. Naon Pak Ghazali cirina bagja jeung bahagia dina karidoan Allah lain dina duit lain dina pangkat kadiwaler ya bukti yang duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kebahagiaan ditalunti ku urang sadaya ternyata ibu duit ilmu pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh ngan wayahna di mana teh kabagian tong amek nah make kitu sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur kasararea perkara nu lain keur kasararea diteangan ke sararea di mana teu meunang edan sararea tegartos nya ku kaum ibu nu hadir ya duit nu kadua ilmu nu katilu pangkat dibikeun mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh tek arala ku sararea ngan di mana teu meunang tong amek da lain keur ka sararea dan nu dibikeun ka sararea ku pangeran di alam dunya mangan dua-duana hiji susah kadua bunga eta mah rata dibikeun ka sararea